payu kena duit. Aing. Dia tuh nahan duit kemananya itu ya. Ngeromong atuh. Sia teh pandi ingu. Anu itu kabelah di tuh lah itu. Cing sing haranteng, aing dengan lah duit. Cibuin surya rek pamit. Hei, Kuma. Hadiah. Kamana? Kaharep biasa milarian pi acisen. Hareup ka mana maneh teh? Emang aya ladang duit? Dihareup? Tuh sugan we aya nu ragrag. Dihareup mah sejalan-jalan we. Rek mulung. Ya kitu we. Sugan aya nean acisen. Capek. Nanjak capek. Kieu cai ge papanggih teh. Di mana? Di mana kumaha aing atuh cetek kutu kupret meni motam nanyakeun aing geus di mana? Di mana? Sia tiba heula kitu jeung kitu we heueuh teu roba-roba anjing satutur rada gagah papanggih teh. Kita mau kantong mana? Mawa tuh. Bawa duitnya. Loba. Benar. Gua ngeungeun duit itu. Geus indit ka ditu sia ka nambahan ka pusing. Jujur ka ditu kitu. Nambahan gering mah aya maneh mah duitan ieu. Lanjut dengan duit. Ya, anjing kakarage biji geus datang kieu aing mah. Aing ka mana ya geus kieu nya? Kabeh di we heula lah. Dinuturkeun euy. Sok sing sareubeuk baradahar. Sing baradag. Ku aing geus pada dipencit ku aing sate sia kelenci teh. Sok sing baradag. Sok aing ngompol aya isiman euy. Aing sieun cambal isiman. Ngompol heula. Aing beak deui ieu teh. Oke. Ini aing was-wasan kaleuweung ieu teh. Nanya. Aing abung pikiran keur kieu. Tapi keun we lah. Pan kumaha ge nu ngaleumpangkeun. Aduh, bal-bal reungit deui. Capek aduh aing kumaha ieu. Tinggal we aing. Istirahat heula. Ngareng apeul euy. Lelempangan ge capek sagala ge eueuh teu capek aing mah lelempangan capek madang capek ngising capek naon atuh nu teu capeknya da ngajedag we ge capek anger we capek pikiran ieu teh kantong euy ini kantong saha kantong nu juga beuteung kene ieu mah. Aya duitan. Teu aing ge pucuk dicinta ulam pun tiba. Heueuh, bener cek papatah kudu biji ti imah. Ame teh hese rejeki, tayeu rejeki. Aing mah teh hese cenah mah. Geus, ayeuna mah urang bagian balik. Geus bebenangan ieu. Ka mana aing jalananya? Oh, ka dieu deui wae. Kantong aing ka mana? Aing teh nyimpen kantong teh di dieu. Nah, enak eueuh. Saha nu nyokotnya? Aripan eueuh jalma. Aing coba ya duitan 200.000 batur deh. Suwe aing. Wah.
Dan kalian jalma kalebak. Terang. Abi kantong ical wa. Aduh. Terang mah teka tingali. Itu bener wa. Nah koran kieu dan teka tingali gitu. Oh. Ya sok atuh. Nuhun nya wa. Nah, mangga. Nuhun nuhun. Dan ningali lah. Kalah tatanya mararokohan tuh. Aing kemana kantong aing eueuh. Coba duit batur 200.000. Aing pusing. Kemana ya? Aing pusing. Panggil dia nu kieu. Mana ayo bolak-balik. Kunaon teh. Kalau bata naon anjing dunya meniasa sempit mana ayo we papanggi jeung aing. Wow, banyak duit, nak. Bagi atuh. Naon? Hiji naon ai maneh? Salembar. Miluneangan ge hanteus teh aing meniasa rugi papanggi jeung maneh ti tadi. Ini sempit dunya teh aing ge. Naon? Ieu mah sawah. Wauh naon ai maneh? Pak Dedinya. Hah? Pak Dedi sia. Ada di mana? Itu tadi. Hah? Heupan bejakeun sia. Jujur. Bejakeun aing. Pak Dedi. Mere moal Mere naon? bejakeun. Nu Pak Dedi cenah emang aya ngaranan Pak Dedi di dieu eueuh ti tadi guys dengan penempo ngaran Pak Dedi. Ah, si koplok. Beja we iris ya teh. Jajankeun ku aing ah. Kalau mereka aing salembar mah aman maneh teh. Bejakeun. Oh, nikmat. Ampun teh rezeki mati mana wae teh bener entar rokok geus 2 bungkus tadi ngopi enggeus. Tinggal ayeuna teh meuli sangu. Nya 50.000. Geus beak 150.000 jadi ayeuna lamun pangalaletik teh geus ripuh. Ieu geus alhamdulillah we kieu mah atuh. Rezeki ti mana we teh bener kudu bijil ti imah tak kade kudu bijil ti imah sia teh jiwong. Kantong pusing aing duit coba batur. Pusing. Naon patung kalau we? Aing neangan kantong. Kantong. Teueuh. Oh, di Mana? Kabayang eta lamun kantongna ya 10 siki dina jerona ya isi 200.000 anjir 2 juta. Aduh, aing kudu deui ider-ider ka mana aing nya? Apa aing kudu ngider deui kitu nya? Ah, heula lah, ieu ge can beak nya sakene 50.000. Tadi teh kantong teh apa tuh anu letik-letikna. Heeh. Camana dibawa ku si eta keur dihitung duit itu. 200? Heeh. Di mana? Tuh gitu. Apal teh tempatna? Nama aku. Tuh, Pak. Tuh nu letik-letik itu tuh si itu tuh. Ku si itu kantong teh. Apa sih? Kada tidak gor, Pak. Geus koplok. Naon teh kupluk? Aing neangan kantong tadi. Hah? Kantong aing neangan tadi. Oh iya, Heeh. si eta. Heeh. Emang ieu kantong nu saya Nu aing. anu saha? Nu aing. Oh nu bapak. Heeh. Bapak saha namina? Dedi. Tak akan gablok pas kalian, Pak. Oh, Pak Dedi. Heeh. Pak Dedi. Sama pila, Pak ngopila, Pak. Sok buru. Ya bapak, kemanya sanes waktos namian si kantong teh. Ya, mohon. Namian kumaha? Abi mah teu terang ya nu Pak Dedi. Emang abi terang tadi iya kantong nyarios ka abi pan teu Pak. Paku aing teh digantungkeun koplok. Mohon atuh pan kantong na teu nyarios Pak bide bade dia badog ku abi genan. Ya, eta nu aing ge bayar duitan. Duitan nu batur eta teh. Mohon Pak terang ya kaya artosan tadi teh. Munda artosna teu nyarios ka abi jabat aya namian artos batur nu sasana teu aya Pak. Nabikeun kumaha ai maneh? Banjur kunyuk sia. Kok lebok. Ya, Pak. Engke malah sanes waktosnya.
namian si Artos teh dah Artos na gitu teu nyarios ka abi sugan nyarios cenah ya Artos nu Pak Dedi Mulyadi Da mulai nu ngaranan atuh duit. an uhun berarti lepat saha abi mah teu lepat Pak da teu terang yo ayeuna mah kieu we Pak kieu we ayeuna mah yo kantongna Bapak kudu bersyukur alhamdulillah ya kantong aya kene cicing geus teh koplok aya aing keur ngobrol teh ayo kantongna mah aya kene ya Artos 50.000 ya mah etang buru kanggo abi tah mendakan kantong Pan Bapak 200 sarina ge. apa nuhun eta sok ta kopina atuh tah alhamdulillah teh ge nuhun abi tos mesa rokok 2 bungkus tah yo tah yo paneker sok paneker hiji ewang tah jang mana bunga tah sampe terugi teuing tah kan ieu kantong kapendak tah ieu bapak mah alhamdulillah untung kene kantong aya Duitna nya ku abi ieu mah Pak pan abi tos mendakan kantong bapak da abi mah telepat Pak ya artos sugan aya nami Pak Dedi cenah teu aya ieu mah Pak teu aya namian ya aya ge angka tah sareng ieu foto bapak ieu lain atuh. nya aya sanes mah abi terang di mana da teu kedah lieur Pak atos kitu Tapi bener oge nya dina duitna foto urang teh. Teu salah si eta pinter oge nya. Nuhun nya. mohon sami-sami Pak sakadahna mah teh aya keneh tambihan ka abi Ah. Wari lah, guys. maneh ca aing eta tara di pikiran heula nuduh tes sia mah we sidik aing teu apal duit sahana untung ku aing teu dilaporkeun genan Kopi susu kop tak kopi mah rok mah mau dibikeun bagus ke ditu ya dari si bunga pelekok cek aing ge nanta ngaran usaha teh teu sia-sia kudu pinter sagala pinter ngabacot dah hese tuh ngelekeun omongan aing mah tapi dah oge emang duit aya ngaranan eueuh lah si bunga koplok tas teh jajan cendewe ke aing ieu mah teh rokok deui 2 bungkus